Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka ari pakarepan anjeun. At-tajrida kana tajrid. Ay mailu nafsika tegasna condongna nafsu anjeun. Ayyuhal muridu eling-eling anu ngarepkeun usul ka Allah. As-sadiqu anu bener ila tajridi kana tajrid ngosongkeun anil asbabi tina pirang-pirang sabab adhiriyati nu bangsa dohir ayakhrujika tegasna kaluarna anjeun anha tina itu asbab wa adamu mu'anatiha jeung teu ngalakonanana itu asbab ma'ikommatillahi sarta nyicingkeunana Allah iya ka anjeun bil asbabi dina asbab wa alamatu dalika ari cirina itu ikomatillah iya ka bil asbab eta ayyuhayyi aha nyawiskeun Allah karena itu asbab laka ka anjeun wa antajida jeung manggihan anjeun asalamata kana salamet didinika dina agama anjeun inda mu'anatiha dina nalika ngalakonanana itu asbab wayan kotinya jeung pegat bihaku sabab itu asbab nantok muka toma anjeun amatina perkara dia idin nasi nu tetep itu madina leungeun-leungeunna itu manusia wala yusruka jeung henteu mungkulkeun Allah ka anjeun amatina perkara antari anjeun fi dina itu ma min wadhaifil ibadati tina pirang-pirang kalakuan ibadah ad-dhahirati anu dhahir wal ahwalil batinati jeung pirang-pirang tingkah anu batin eta minasyahwati tina syahwat min syahwatin nufusi tegasna tina saurehna pirang-pirang syahwatna pirang-pirang nafsu alati anu tadu ngajak itu lati ilaiha kana itu nufus al-khufiyatun samar wa kanat yang kabuktianan syahwatun syahwat ketali ada miukufika ente cicingna anjeun alam muradi sayyidika tina nu dikarepkeun ku Gusti anjeun wa muwafaqatika jeung betukeunana anjeun murada nafsika kana nu dikarepkeun ku nafsu anjeun wa khofiyatun jeung amar etali anna dohiro dalika karena sanyana dohirna tujuan eta anna muradakas yang dikarepkeun ku anjeun ditajarrudi ku tajrid eta alin kita'u nyalu'u atau ngujungkung ila Allah ta'ala ka Allah ta'ala ataqrubu jeung dumeheus ilahi ka Allah batinu sareng ari batinna itu dalik eta anna muradakas yang dikarepkeun ku anjeun eta asyaratu ka masyhur bil wilayati kalawan sifat kawalian ditakosdika karena ngamaksudna anjeun annasa ka manusia bil intiqadi kalawan watekadan wataqrubi jeung deukeut ilaika ka anjeun wataqtu mangka pegat anjeun amatina perkara antar anjeun eta bisodadihi dina bebeneranana itu mah pakola makanya tangadawu sang arifuna anu marifat kabeh ikbalun nasi ari madepna manusia alal muridi kasih murid alal muridi kasih murid qabla kamalihi dina salame
sampurnana itu si murid eta samun qatilun baruang anu matak maihan. Hikmah nu kaduana hikmah Ibnu Athaillah ngajelaskeun masalah tajrid. Ari pakarepan anjeun kana tajrid padahal ku Allah dicicingkeun dina asbab eta minas syahwatil khufiyah tina syahwat anu samar. Anjeun teh boga karep hayang tajrid padahal ku Allah dicicingkeun dina kasab. Ari tajrid teh ngosongkeun diri tina sabab. Padahal Allah Ta'ala nyicingkeun anjeun dina sabab. Kumaha cirina dicicingkeun dina sabab? Allah Ta'ala mere asbabur rizki ka anjeun. Sarta bari ngajalankeun asbabur rizki teh salamat agama. Hate salamat tina toma. Ibadah pigawe tapi anjeun malah ngarepkeun kana tajrid eta teh lain alus timbul tina syahwat anu samar kitu. Naon sababna? Sabab dina pada hakikatna anjeun teh nentang kana hukmul waqti. Ulah buka karep sorangan kumaha wae ku Allah dipernahkeunana. Lamun Allah mernahkeun ka urang dina tajrid, lamun mernahkeun dina kasab. Dituna dina asbab urang hayang tajrid min syahwatil khofiyah. Sigana mah beuki alus. Geus capek usaha marek cicing ayeuna mah. Nurutan kiai mah ngedekulnya kalau tasbih di masjid gitu kan. Dina dohirna mah memang seperti itu. Padahal dina pada hakikat nama punya kalau tasbih di masjid teh yang disanghareupan ku beungeut manusia. Hayang nghareup ka manehna. Ari dohirna mah takoru ka Allah. Ari hakikat nama anjeun teh yang kasohor yen anjeun ahli ibadah gitu. Sehingga manusia-manusia teh nang harup ka anjeun. Batur mah zikir teh hatena bari ikhlas ari anjeun mah zikir teh ngaharepkeun yang harupna beungeut manusia. Tah ieu. Antak min syahwatil khofiyah. Numawi aya dawuhan ahli ma'rifat iqbalun nasi alal muridi qabla kamali samun qatilun. Madepna manusia kasih murid nu can husul sameme sampurna na eta si murid dina taroki jeung suluk sameme husul eta teh baruang nu matak maihan. Tadi nama muridin teh zikir teh ikhlas. Hayang wusul ka Allah Ta'ala. Tujuanana ngan hiji. Yang di perjalanan kanyahoan pagawean eta si murid teh ahli ibadah. Sehingga jalma-jalma percaya ka manehna. Daratang we menta doa. Mimitina mah keur dibenta doa teh ikhlas ngadoakeun. Ari kadieu-kadieuna-keun di mana menta doa teh sok barang bere. Ari kapikir kareunakeun geuning ngareunah narima pamere batur. Nu tadinya ibadah zikir hayang wusul teh ayeuna mah jadi hayang cager di mana aya menta doa tah kadinya. Eta teh kitu ngaranna kapitnah. Hate muridin kapitnah di perjalanan eta begitu. Nu mata kula atau di mana orang dikir can sampurna makhluk geus ngagereyep datang ka urang. Mikeuna dikirna jadi eureun.
Masa tukang zikir teh aya nama narima tamu ngedekul anu yang harupan anu datang tah iya. Pikiran tadi tujuan anu wusul aya nama jadi hayang nyumponan anu dipenta ku jelema anu datang. Parubaman kotok tak jeung terkadang pegat anjeun didalika ku sabab itu iqbalun nas an wado ipikatina kelakuan anjeun wa aradika jeung pirang-pirang wirina anjeun wasirta jeung jadi anjeun tatatollau dulang delong anjeun tatatollau teh dulang delong teh tumpat tempo rurat reret lima kana perkara biadignasi kana anu diaya dina leungeun manusia lantaran biasa dengan cacai sok aya mere amplop jadi keur ngadoa teh nya teh kadinya sabaraha aya merena ka aing aya ini ari asal mah ikhlas mun kulantar jadi biasa gitu kan jadi kadinya rurat reret nanti tah rurat reret gitu teh karena naon eta teh kusabab hatena can sampurna dina usul. Ratuka jeung ari pakarpan anjeun al asbaba kana asbab ayeuna mah dibalik tukang dagang ya tukang zikir ya ngadekul muruk santri bari muruk teh rezekina cukup jorojoy we pahmi ani syaiton pahami ani nafsi cacak cicing rezeki aing cukup komo lamun bari jeung neangan ye tuh jadi kadinya tah ayeuna mah rek sajaba cicing teh ye miridan ayeuna mah rek ditambahan tu kasab lamun cicing mahi ditawan ku kasab tangke kasab leuwihna eta teh cenah. Eta sabuba tegasna kana gawe sabab wal iktisaba jeung kana kasab. Mai komatilahi sarta nyicingkeunana Allah atau ngalakukeunana ikomah. Nyicingkeunana Allah ieu ka kanjeun fi tajridi dina tajrid. Ku Allah ditata, ku Allah ditajridkeun kalah ka hayang kasab dia. Bapalimpang. Ku Allah ditajridkeun hayang kasab. Ku Allah dikasabkeun kalah hayang tajrid. Nu tukang kasab hayang tajrid, nu tukang tajrid hayang kasab. Kumaha tah lamun jalma anu tajrid hayang kasab? Ae bi ayasaro kuyen ngagampangkeun Allah laka ka anjeun al-kuta kana kadaharan min haisula tahtasid tina henteu nyangka anjeun jangan jeung ngajadikeun Allah nafsaka kana diri anjeun teh kana nafsu anjeun teh mutmainnatan kana anu tentrem inda ta'durihi dina nalikana susahnya itu kut. Jadi dicicingkeun ku Allah tajrid teh kumaha? Bari teu kasab teh kabutuh teh kacumpunan digampangkeun ku Allah. Anu min haisulatah tasib. Sarta hate anjeun dina nalikana aya kasulitan, waduh teu kacumpunan kabutuh. Tentrem hate anjeun dan degalideuh. Muta'alliqatan tingkahna nu cumantel bimalaha ka pangeran itu si nafsu. Si nafsu teh tenang dina nalikana sisieut rezeki teh tah ma'aluk ka Allah taala wadumta jeung majeng anjeun al istigholi kana katungkul biwado ifil ibadati kana pirang-pirang kalakuan ibadah. Eta inhitatun kalaan atau tumurun
anil himmatil aliyati tina cita-cita anu luhur. Tukang tajrid ayang kasab memang. Saya tete inhitatun anil himmatil aliyah. Turun asalna himmahna luhur anu jadi kahanat. Asal himmahna ka Allah ilmu jadi lompatna ka mana? Ka makhluk. Ka asab gadi. Karena asbab. Li irodatika karena pakarapan anjeun. Ta ruju'u balik ilal khalqi kamaluk ba'da ta'alluq sangus sumantel bil haqiqa Allah. Kalau lam yakun sanajan kabuktian. Kelakuan sareng tingkah eta illa moho litotan abnaid dunya anu campuran jeung abnaid dunya. Di Madinah perkara umar itu abnaid dunya fi dina itu maka kabuktian kelakuan eta kapian anu nyukupkeun idana atil himmati dina hinana tujuan. Henteu aya naon-naon dina masalah turun kana asbab dengan ukur cecampuran jeung abda dunya usak kitu ge geus agrag derajat. Wal wajibu mangka anu wajib ala saliki kana suluk eta ayam kusa kudu cicing itu si salik di Madinah perkara aku mau anu nyicingkeun. Kaitu si salik sa'al haqqu Allah Ta'ala fi dina itu mah. Kudu kumaha atuh lamun dina nalikana kitu teh entong boga kayang sorangan walau ditajridkeun tajrid walau dikasabkeun kasab. Nuturkeun kayang sorangan. Sing ridho kana pengaturan ti Allah. Wa yarda jeung ridho itu si salik. Ini kan itu mah hatta ya tawala sehingga ngurus. Sallallahu Gusti Allah ikhrajal kana ngaluarkeun na itu salik minu tina itu. Kalau dikasabkeun kasab terus sehingga anjeun ku Allah ditajridkeun. Ari can ditajridkeun ulah ka tajrid kasab terus. Ku Allah ditajridkeun tajrid tong ka ilit kana kasab. Ku Allah dikasabkeun ulah make nyahuan make yang keluar dina tajrid dina kasab segala entong. Wala yakhruju jeung ulah keluar itu salik binati ku dina itu salik. Boy berarti jeung ku pakarepanana itu salik. Ngatas syaitan jeung panggoda setan. Pokona mah tong pinah ku sabab kahayang sorangan jeung ku panggoda setan entong. Aya kaum mangka tumi bae itu salik. Ibahil qati ati dina lautan pegat usul ka Allah. Mual kana mau tepi ka hadap Allah lamun nuturkeun kana kahayang sorangan atau nuturkeun kana panggoda setan wal iyadu ari minta pangraksa billahi taala Allah taala naudzubillahi min dzalik.